Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin fasahala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basairal musaddiqin sa'iril hikami wal ahkami bidin wa manahahum asraral imani wa anwarul ihsani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin al-qailu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Daya puji kagungan Allah Rabbul Alamin, Allah anu parantos ngadilaskeun jalan pikeun pirang-pirang santri, pikeun jalma-jalma anu naryangan ilmu. Allah parantos ngagampangkeun urang sadayana kana metode bagjaan pikeun pirang-pirang jalma nu takwa kabeh. Allah parantos ningalikeun kana pirang-pirang basirohna jalma anu jujur kabeh lawan sakarina pirang-pirang hikmah jeung hukum dina agama nu mulya luhur bari agung buktina agama Islam. Allah parantos maparin sadayana kana pirang-pirang rahasiana iman, kana pirang-pirang cahayana ihsan sinareng yakin. Kang sadayana nyaksian kana saestuna kalakuan jeung tingkah daya deui pangeran nu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna dinayana angin Allah Rabbul Alamin. Allah anu maha sahiji, Allah nu maha esa, Allah nu daya nu marencangan. Kagungan Allah karajaan nu aya di bumi, nu aya di langit, nu urang kuninga, urang teu kuninga. Allah anu maha, Allah anu maha ngajelaskeun. Panglaksian saestuna junjunan urang sadayana tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta hiji jalmi nu jadi abdina Allah, nu jadi rasulna Allah, anu jujur, anu bener dina perjanjianana, tur anu terpercaya. Kangjeng Nabi anu parantos dadawu
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di mana jelema dikersakeun halus kuliah hirupna dunia jeung akhiratna yufaqihu fiddin, pasti Allah maparing ngarti ka eta si jalma dina masalah agama. Shalawat sinareng salamna mudah-mudahan dicurahkeun ka Kangjeng Nabi, ka keluarga Kangjeng Nabi, ka sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi, sareng kasadaya jalma anu turut kasadayana dayaumidin dugikeun ka poe kiamat. Alhamdulillah di ta'lim anu kadua insyaallah urang ngalogat, urang maca, urang diajar murah kitab Fathul Muin oge sakaligus Hasyiah Fathul Muin anu ngagaduhan jenengan Hasyiah I'anatul Talibin anu parantos dikarang ku Imam Abu Bakar bin Muhammad Syauqah. Sajan urang ngalajengkeun hancalogat mukadimah nu aya dina kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Urang tawasul heula, urang hadiah heula, urang ngadunga mudah-mudahan pengarang ieu kitab tambi-tambi kamuliaanna ku Allah Rabbul Alamin. Oge mudah-mudahan sepuh urang sadayana, guru urang sadayana anu parantos salih dalam barjah, mudah-mudahan sadayana king pangampura rahmat oge ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila daratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in sulillahi lahumul fatihah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan Nabi Muhammad Syekh Syulillahi lahumul fatihah. Wa ila mu'allifi hadal kitab radhiyallahu ta'ala anhum wa rasulihim wa quluhim wa masyayihim wa ahli baitihim wa ababihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli sulsulatihim wal akhidina nahum syulillahi lahumul fatihah.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan bil muttaqin Allahumma anzil quburahum nuran wa rahmatan mengating kitabna urang malajengkeun ngalogat muqaddimah Asiyah I'anatul Talibin insyaallah. Kerasan tinggal kerasan aya kitabna mangaunungan kitabna kurang sarang-sarang ngalogat kamari di alhamdulillah dugikeun ka ila yaumiddin wa ba'du bismillahirrahmanirrahim wa ba'du jeung hanapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah syahadat uluhiyat syahadat nabawiyat salawat sinareng salam ayakulu mangka dadawu sa'abqarul warok kang pakir-pakirna makhluk kang pakir-pakirna makhluk ila rabbi ka pangeranana ibu abqarul waro ila ta'i anu ngagaduhan paparin Abu Bakar ibnu marhum Abu Bakar ibnu marhum tegasna Imam Abu Bakar putra pamegatna almarhum Muhammad Sato nyata almarhum Syekh Muhammad Sato. Jadi ngadawu penyusuna pengarangna ieu Hasyiah I'anatul Talibin anjeunna tawadu kabina-bina kalawan nyebatkeun bahasa abqarul waraq pangpakir-pakirna makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah anu ngagaduhan pirang-pirang paparit nenganana nyata Imam Abu Bakar bin almarhum Muhammad Sato. Innahu sanyanyana kalakuan Innahu sanyanyana hal sarengsan sanyanyana kalakuan lama wafako tatkala maparin taufik Ika kaula saha Allahu Gusti Allah Ta'ala mahaluhur Allah li qiraati syarhil alimil allamatil arifil kamil kana macana syara karangan ulama anu berilmu al-alim al-alamati anu banget alimna al-arifi anu arif anu kenal ka Allah anu ma'rifat
al-kamili anu sampurna, murabbil fuqara'i anu ngurus pirang-pirang fakir, wal muridina jeung anu ngurus pirang-pirang murid kabeh, wal abadi lil jami'i jeung anu ngagaduhan pirang-pirang kautamaan anu ngumpulkeun li asnabil ulumi kana pirang-pirang bagianana pirang-pirang ilmu. Al-hawi anu ngagaduhan lima karimil akhlaki kana pirang-pirang kamuliaanana akhlak, ma'ada qaikil umi sarta jero pirang-pirang pemahamanana Syekhi Jainuddin tegesna sarah al-alim al-alama al-arif al-kamil teh nyaeta jenenganana Syekh Jainuddin Ibni Syekh Abdul Aziz putra pamagetna Syekh Abdul Aziz, Ibnil Allamati putra pamagetna anu banget alimna Syekh Jainuddin tegesna Syekh Jainuddin muallif Hidayatul Adhiyah anu ngarang kitab Hidayatul Adhiyah ila Tariqil Auliya. Ibni Syekh Ali bin Syekh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Maribari putra pamagetna Syekh Ali putra pamagetna Syekh Ahmad As-Syafi'i anu bangsa madhab Syafi'i, Al-Malibari anu bangsa Malibari, Al-Pannani ahli pirang-pirang pan, Al-Musamma anu dingaranan bi Fathil Mu'in kalawan syarafatul mu'in, bi syarhi Qurratil Ain kalawan nyarahan kitab Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Di sahur Imam Abu Bakar bin almarhum Muhammad Sato, tatkala Allah maparin taufiq ka kaula sering maca syarah anu dikarang alim allama arif al-kamil murabbil fuqara wal muridin, oge nu ngagaduhan pirang-pirang kautamaan anu ngumpulkeun kana pirang-pirang bagian ilmu anu ngagaduhan akhlak anu mulia anu jero pirang-pirang pemahamanana nyaeta Syekh Jainuddin bin Syekh Abdul Aziz bin Syekh Jainuddin anu parantos ngarang kitab Hidayatul Adhiyah ila Tariqil Auliya. Kita kala kaula minang maca kitab Fathul Mu'in, dari kitab Fathul Mu'in eta dikarangna kunaon bae al-alim al-allama al-arif al-kamil murabbil fuqara wal muridin wal abadil jami' li asnabil ulum al-hawi li makarimil akhlaq ma'daqaiqil hukum. Eta Imam Jainuddin bin Syekh Abdul Aziz bin Syekh Jainuddin. Tatkala kaula sering maca kitab Fathul Mu'in, ari Fathul Mu'in nyarahan kitab
Qurratul ain bi muhim matitin saur saha saur pengarangna Hasyiah I'anatul Talibin. Jadi Qurratul ain disyarahan ku Fathul Muin, Fathul Muin disyarahan ku Hasyiah I'anatul Talibin. Ring maca katabtu nulis kaula alaihi kana ieu kitab syarah Fathul Muin awamisa kana pirang-pirang catetan digigir hilu anu ngajelaskeun itu hawamis mabnahu kana pirang-pirang adeganana itu Fathul Muin wa tubayyinu jeung ngajelaskeun itu hawamis maknahu kana pirang-pirang maknana Fathul Muin. Kama ba'da tamamil qiraati satuluina dina sabadana sampurna maca tolaba geus menta minni ka kaula saha jumlatun sagolongan minal asdiqa iti pirang-pirang babaturan sahabat wal khallani jeung pirang-pirang sahabat aslamu ki ngamaslahatkeun sapa Allah Gusti Allah lika kaula walau jeung ka itu asdiqa al-hala kana tingkah wasyana jeung kana kalakuan tajridatil kahawamisi kana ngagumpulkeun eta catetan digigir wa jam'aha jeung kana ngumpulkeunana itu hawamis pamtanatu mangka nyegah kaula min dalikatina itu tajrid min dalikatina itu tajrida tilkal hawamis teh lilmi karena ilmu kaula karena nyaona kaula biani kana sanyanya kaula eta lastu lain kaula eta miman ti jalma yarko anu naik itu siman tilkal masalika kana eta pirang-pirang jalan watiroti jeung pengakuan kaula bikin lati bidohati kalawan saeutikna bekal kaula wa ikrori jeung ikrar kaula bi adami aliyati kalawan henteu ahlina di eno kalangkung teu logatna bimabhalinnya bimabhalin hiji perkumpulan min tullabil ilmi di pirang-pirang jalma anu nyupre ilmu di pirang-pirang santri al-ilqami anu marulaya tijal baiti malam pengan tijal baitil harami malam pengan baitul haram baitullah katabtu nuliskeun kaula alaihi kana yusyarah Fathul Muin awamisa kana pirang-pirang catatan digigir eta kana kalam kalau Allah maparintah ka kaula sering macana kitab syarah Fathul Muin hari kitab syarah Fathul Muin nyarahan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin maka kaula sok nyen hawamis nyen pirang-pirang catatan di pinggir
anu ngajelaskeun kana pirang-pirang bangunanana eta syarah Fathul Muin, anu ngajelaskeun kana pirang-pirang maknana eta Fathul Muin. Tuluy dina sabadana kaula sampurna maca, maka menta pirang-pirang sahabat, pirang-pirang ashab, pirang-pirang kholan, mudah-mudahan Allah ngamaslahatkeun kaula jeung ka pirang sahabat, ka pirang-pirang sahabat kana tingkah jeung kana kalakuan, supaya kaula ngawungkulkeun ngawungkulkeun eta awamis jeung ngumpulkeun bantanatu. Maka kaula nikah saur imam pengarang hasiah Ihanatul Talibin min dalika liyomi, karena kaula nyaho kaula lain dereng-derengan jalma anu bisa ngagarap kana eta perjalanan, malah kaula ngaku sautik bekal kaula oke ikrar kaula lain ahli eta kata wabuan dengan musoni pengarang kitab Hasiah Ihanatul Talibin yaitu Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syabra. Falama karralu, maka tatkala ngabulak balik itu asdiqo alaya kakaula at-talaba kana nyupri tawasul kaula bisa yidil ajami kajungjunan urang ajam wal arabi sareng jungjunan urang Arab. Bajaat mangka datang naon al bisyaratu pangbubungan bil isyarati kalawan isyarat wa syara'tu jeung tumandang kaula pitajridi dina ngawungkulkeun wa jami jeung ngumpulkeun musta'inan bari menta pitulung bil maliki ka Allah anu ngarajaan al wahabi anu seueur maparina wa mu'tamisan jeung anu nyukri minhu ti Allah atau piko kana taufi wa sawaba jeung kana bener. Rojaan karena ngarep-ngarep ayakuna kana yen ayahna itu tajrid tilkal hawamis wa jam'iha teh eta tadkiratan jadi peringatan li pikeun kaula walil ahbabi jeung pikeun pirang-pirang kakasih wa ayyang fa'a sareng mugi maparin manfaat Allah nika kaula bihi sabab itu tajrid wal ashaba sareng kapirang-pirang sahabat. Allahumma kari Allah wa ari Allah ya ta'al marju anu diarep-arep litahqiqi rajair rajina kana nganyatakeun pangarep-ngarepna pirang-pirang jalma nu ngarep-ngarep kabeh wa hinjahi hajatil muhtajina jeung ngaluluskeun pirang-pirang pangabutuhna pirang-pirang jalma anu boga pangabutuh. Wasama itu jeung ngaranan kaulahu kana itu tajrid wa jam'i i'anatul talibin kana hasiah i'anatul talibin ala hilli al-badi fathil mu'in nyaeta hasiah i'anatul talibin anu ngajelaskeun pirang-pirang lafadzna Fathul. Jadi cikal bakal
ayana kitab Hasiah I'anatul Talibin saur pengarangna kaula sering ngadamel catatan di pinggir anu sok disebut awamis dina hiji waktos kaula nyatet di hiji perkumpulan malam pengan Baitullah anu aya di payunan pirang-pirang santri sabada beresna sampurnana eta catatan maka sebagian pirang-pirang sahabat pirang-pirang rekan parantos nyupri ka kaula supaya kaula ngawungkulkeun eta catatan di gigi oge ngumpulkeunana kaula nyegah sebab sebuah buku mah can digawe lamun can aya bisa di sarangan kalawan katawaduan anjeunna dugikeun ka anjeunna nyarios lastu mimma yarqatil kalmasal lain bagian kaula mah lain di sebagian jamaah anu sangagarap eta perjalanan malah kaula ngaku salti bekal kaula ngucap kaula lain tapi tatkala pirang-pirang sahabat pirang-pirang rekan bulak balik ka kaula kana nuprina mangka kaula tawasul kalawan junjunan alam sayyidul ajami wal arab gustina junjunan urang ajam jeung urang arab kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ratus itu dongkap bisaroh pangungkungna ngalangkungan isyarat lajeng we kaula tumandang dina ngumpulkeun dina ngawungkulkeun eta hawamis anu didamel hiji hasiah anu dipaparinan jenengan Hasiah I'anatul Talibin ala ilmi al-wadifatul main eta kitab Hasiah I'anatul Talibin anu ngajelaskeun pirang-pirang lapat batul muin jadi teu kudu ngabahas bismillah dinu tadi dinu kamari tatkala urang maca matan batul muin teu kudu udang keke kabahas sadayana ku Hasiah I'anatul nete taraje nican amalan ngawitan urang ngaos Qurratul Ain lajeng urang ngaos batul muin lajeng urang ngaos Hasiah I'anatul jadi Qurratul Ain bimuhimmati di syarahan ku batul muin di hasiahan ku I'anatul anjeunna musannif ngajarita Allah mudah-mudahan Allah maparin manfaat ka kaula kalawan ieu kitab kalawan ieu hasiah kalawan ieu tajrid wajah malah lain muncul ka kaula wal asad jeung ka pirang-pirang sahabat sebab Allah anu diarep-arep ditahqiqi rajair rajin kana nganyatakeunana pangharapanana jalma anu boga pangharapan oge kana ngaluluskeunana pirang-pirang pangabutuhna jalma anu boga pangabutuh wa'lam ayyuhal waqif wallahu a'lam bishawab talim dina jinten cekal sakieu anu resna ti Allah sunarang ti rasulna nalebatan tina kabodohan awi mugi-mugi pangampura Allah rabbul alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi